Aya naon maneh? Karung sing dia hurufnya geus 7 bulan anjing itu hawe mah hiji. Ih, ket aing ge ye. Jadi jalma mah kudu meurih, kudu ngerti kental pejit. Benar. Arti Arti paman aduh ngan bulan hareup mah rek maksakeun we arek nyangan kontrakan. ulah hayang ngontrak. Kudu diajar maksakeun. Tah ayeuna maneh nyeun ukuran 2 ka 3. Keun bae teh aya WC-an oge. Heueuh erek ngontrak heula. Boro-boro mikiran ukuran imah 2 ka 3. Ceuk aing oge ulah hayang ngontrak nyeun we imah ukuran 2 ka 3 keun tong waka make WC lah pokona mah. Aduh, ieu aya rusi. Buku boro-boro jam nyeun imah 2 ka 3. Jak ngontrak ge. Duitna pusing jalar. Imah. Ari budak ayeuna di papatahan teh heuh, teu ngarti, padahal mah da kolot mah tara aya ngajerumuskeun kan jadi anak mah.